Assalamualaikum. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar gak ketinggalan video-video kami dari channel Thalab Ilmu selanjutnya. Kapan kudrat ya sifat Allah, pan sifat mah moal pegat, moal pecat tina zat. Moal pecat tina zat berarti aya kudrat teh aya zat Allahan. Ngan heula moal kaharti zat Allah mun can kaharti sifat. Lantaran dina sifat eta ke bakal nempel dina pagawean Allah, tapak pagawean Allah teh kasifatan ku kudrat Allah na zat Allah teh aya nu sabenerna mah di mana ayana cak sompralna mah di sia aya Allah, cak sompralna mah tah di dieu aya kudrat aya Allah, pan kanyawan aya Allah pan aya kudrat. Jadi urang kapanggih jeung batur teh kapanggih Allah jeung Allah tereh murtad ye. Ngaji ilmu hakikat mah kos kitu, ngaji ilmu hakikat mah ngaji ilmu tasawuf mah kos kitu tah. Tok tinggalkeun heula ku urang di jero hate teh urusan dunia, urusan pagawean ka Allahkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Aya jelema diangkat jadi nabi hungkul, moal bisa diusaha nabi mah langsung pemberian ti Gusti Allah Subhanahu ta'ala. Berat jadi rasul, berat jadi nabi. Dek dijadikeun panglima dakwah teh. Atuh kudu nu bener-bener dirina. Sanggup ngorbankeun harta, sanggup ngorbankeun jiwa, sanggup ngorbankeun segala-gala. Lamun Kangjeng Nabi Ibrahim ngorbankeun anak kudu dipeunci. Mun Qabil jeung Habil ngorbankeun harta dipasrahkeun ka Gusti mana nu baleuh bagus. Lamun Kangjeng Nabi Ayub kabeh dipasrahkeun ka Gusti Allah, geus we di jero hate teh secuil dunia, secuil harta, secuil pangkat, secuil keluarga. Awak ke geus teu diurus. Urang mangurusan harta tinggalin ibadah. Urusan anak tinggalin ibadah. Urusan pemajikan mana yang kawin deui diurus. Cenah Kangjeng Nabi ge nyandung tuturkeun Gusti Nabi atuh. Ya Kangjeng mah teu aya saeutik-eutik acan tunduk ka pamajikan. Ayo urang mapan urang nu usaha, urang anu mangeangankeun sagala, tapi urang pan sieun ka pamajikan. Pan pangbelon-belon aja lemah. Urang duh Gusti Allah dia bisa ngomong kumaha datang ka ulah di urusan awak harti da ulah di urusan awak teh ya teu kaburu ngurusan awak, ngurusan roh bae kayak kitu bae teu di urusan awak, roh ge teu di urusan tah mah edan beneran ngaranna atuh. Iya mah teu kaburu ngurusan awak acan lantaran sibuk ngurusan batin. Sebab nu mantak teu kaburu tah ngurusan awak. Pikiran teh asa deuk paeh. Eueuh rencana hayang ieu itu. Hiji bae embung hate poho ka Allah. Embung awak digunakeun lain ka Allah. Awak memilu sebab ieu masa ukur wadah nu diwadahanana ruh di jerona aya qalb. Jadi teu kaburu tah ngurusan naon kitu ngaranna awak. Jadi sibuk ku ngurusan ruh bae. Kitulah cerita-cerita tentang para rasul, para nabi. Selesai nabi ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu dilanjutkeun ku para wali-wali Allah. Mun lain ku wali moal beres atuh agama mah sebab nyana teh sambil menyelam. Kitu bae terus bae. Kadeleuna mah ku urang keur ngagungkeun ka Kangjeng Nabi horenganan hayang leuwihna. Eta teh panyakitna kos kitu. Kadeleuna mah luar biasa di panggung teh nyaritakeun Al-Qur'an, nyaritakeun hadis, horenganan di tukangeunna mah hayang kabeuli ban. Ieu nu bahaya ge dakwah model kos kieu. Kabelah dituna mah kajen disumput-sumputkeun ge moal bisa sebab ke kadeleuna nyana aya di panggung. Hidup. Hidup. Kitu kan pun hidup. Eta. Melenceng geus tah. Geus melenceng. Ulah aya semu-semu dina agama mah. Langsungkeun bae. Ulah aya nipu diri. Ulah aya nipu diri, ulah aya nipu umat supaya jelas moal bisa lamun lain para wali Allah Subhanahu. Kadeleuna mah pondok pesantren Yayasan Al-Istiqomah. Kadeleuna Yayasan Islam Al-Istiqomah. Horeng di jerona mah dek dudunya. Nipu takos kitu. Yayasan berbagai yayasan teh geus lain murni ikeur carita dunia kawalian teu salah. Besi pajar nyalahkeun gua lain mun keur carita kitu persaingan pendidikan boleh-boleh saja. Boleh-boleh ieu mah keur carita kemurnian. Kemurnian keur ieu mah makomna makom wali. Geus tah mah kos kitu mah sampah. Sampah tah mah. Lamun keur carita persaingan pendidikan, wah, bila perlu nyen Universitas Islam, silakan. Timimita mi teh madrasah. Datang ke sanawiyah ibtidaiyah, sanawiyah aliyah terus datang ke universitas, keur nyaritakeun persaingan pendidikan. Silakan, teu salah-salah teh. Kejar ku urang mimiti bahasa Inggris, bahasa Arab datang ke bahasa Jawa koeklos. Eta keur eta persaingan. Ndek kumaha dakwahna lamun urang ka Jerman teu bisa bahasa Jerman. Ndek kumaha dakwahna mun urang ka Inggris teu bisa bahasa Inggris. Ndek kumaha dakwahna ka Amerika urang teu bisa bahasa Inggris Amerika. Beda Inggris jeung Inggris Amerika aya perbedaan setik. Adapun dina grammar nama sareng ngan ngucapkeunana beda. Lamun bahasa Inggris asli mun ngadahar kurupuk eta kadengena kurang kekersekan. Eta Inggris asli eta. Nah, kuari perkembangan Islam emang kumaha? Urang mangan saukur kitu ti desa ka desa ti kecamatan disebut kurung batokeun. Ningali perkembangan di dunia, kumaha perkembangan Islam di Inggris kuari. Sakitu ditikeman, dibunuh, dipenjara tokoh-tokoh Islam. Ternyata kuari teh kemulusan jeung kaluhuran Islam di Inggris teh geus aya masjid gede luar biasa di tengah-tengah kota Inggris. Di Belanda teh geus aya kuari mah tah. Masya Allah. Di Belanda, sarua, kejemnya luar biasa. Tapi terus bae tokoh Islam. Kuaring geus aya majelis taklim di tengah-tengah kitu kota itu Belanda teh Holland. Di Amerika geus teu katahan. Matak beuki benci bae. Negara-negara Eropa teh benci jasa ku ari ka Islam. Sebab sakitu ditikeman, dibunuh terus bae. Di Indonesia disingsieuna terus bae. Geus sabaraha nu dipenjara, sabaraha nu dibunuh, sugan sieun teu biasa bae. Urang nu kadenge ku urang bae Amir Biki dibrondong dadadad sugan sararieun teu biasa bae. Islam teh aya kos kitu tah Islam teh tah ieu teu waya paeh mah paeh bae ieu jan henteu perang ge paeh bae. Jadi tenang hirup di Islam. Tak ieu di Amerika, di Inggris perkembanganna geus luar biasa.
Nah, eta saha eta nu dakwah lamun lain nu bisa bahasa Inggris, panetan nu dakwah ka Inggris teh cikal bakal nama urang Habsyi. Urang Ethiopia jelema hideung ka dinya teh. Kulantaran jago jasanya na teh ibarat-ibaratkeun anak tewak penjara. Menang 3 tahun dikaluarkeun di dakwah deui. Terus penjara deui, kaluarkeun dakwah deui. Eureun ditembak bae, geus ngabangun masjid. Di Amerika sarua bae, kitu jeung kitu bae datang ka kuari. Ieu hasil peperangan Irak, orang Amerika balik kararuat jasa Islamna nu kuari. Henteu diekspos bae kuari ka berbagai media, padahal perkembangan anda alhamdulillah. Tah eta teu meunang teh kos kitu teh tadi berita-beritakeun. Kok cenah kiai nyaho kamari ulin ka ditu. Sakedeung malah ka ditu neuleuh. Masyaallah. Sugan teh di mana Amerika horengan deket Cikup aja. Kos kitu perkembangan. Diadu-adukeun ku Yahudi, diadu-adukeun ku Yahudi. Terus bae Islam. Kurang kumaha deuk dileungitkeun di Indonesia. Mulai diayasankeun secara zahir mah bagus, kuna saimbang, batin mah eukeur dikebiri supaya ulah bisa nyebut cau. Terus tokoh-tokohna diajak di partai supaya ulah bisa ngomongkeun Al-Qur'anul Karim. Tapi terus bae Islam per detik ieu Amerika ge bingungeun ka Indonesia. Terus bae diteroriskeun, kuari kembali, balik kuari nu teroris mah justru Amerika. Balik ke Amerika. Kuari di kerancangan undang-undang nu aya di Indonesia hendak menyudutkan Islam teh bahaya. Geus datang kuari di Timur Tengah, hati-hati Indonesia. Nu negor malah orang Timur Tengah ka Indonesia lain urang. Hendak menyudutkan orang-orang Islam supaya kieu ye engke Islam yang paling baik, Islam yang mengikuti aturan pemerintah, Islam yang paling baik, Islam yang selalu yes terhadap undang-undang Amerika. Itulah Islam yang paling bagus. Di Indonesia teh diterapkan undang-undang eta. Encan aya nu kumaha, padahal di DPR teh loba kiai, di MPR loba kiai. Geus nyahoeun nya eta kos kitu teh bakalna teh eta. Disekan di Amerika. Tah, tapi nu negor orang Timur Tengah, malah orang Mesir, malah orang Baghdad, malah orang Irak, melalui kedutaan-kedutaan Timur Tengah nu aya di urang teh negor, hati-hati ya da kumaha. Cih, urang mah di dia cicing-cicing bae, malah can nyaho-nyaho acan. Tah, ieu deui kumaha teh? Ditegorna ku urang ditu, berarti luar biasa abong Nabi baheula ti ditu, abong Rasul baheula ti ditu. Di ditu nu hati-hati. Malah kuari ngahinakeun ka Indonesia. Eta orang Malaysia secara zahir nyata teh salah, batin mah dia bener. Batin mah bener. Kenapa itu Habibie gitu-gitu? Kajian teh disalah-salahkeun ge Bang Jero mah kos kitu ieu sebenarnya mah. Tah, jeung urang luar negeri teh keur memperhatikan Indonesia, aya naon meureun ku di Indonesia teh anu sabenerna mah. Ye, ulah disaka kasorot ieu teh. Pudoli keur dakwah disorot ku Amerika. Wah, iya, Pudoli keur dakwah teh ada yang Haji Jamal ya. Barang dideuleuh teh ku Amerika, biarkan. Tidak membahayakan. Geus kajawa di Amerika teh. Satelit dunia Amerika teh geus dideuleukeun ku ari, kangising-ngising ka deuleu. Baheula mah Ki Hasyim Muzadi ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol jeung Kiai teh mantan kedutaan kitu Qatar, Ki Hasyim kula ngobrolkeun nyaritakeun soal kos kitu tah, asa percaya teu percaya, ternyata kuari mebukti nyata. Luar biasa perkembangan teknologi. Terus sieun Islam teu pernah aya. Biasa bae. Kuari kanyahoan di satelit ye, saha nu sok hudang ti peuting. Kanyahoan. Barang di deuleuh teh, wah Habib Rozak bangun malam nonton bola. Iya. Hendak dipresentasikan kekuatan Islam teh melalui zahir heula satelit. Atuh urang mah boga pikiran kos kitu lain-lain kakara kuari ja Amerika maneulekeun memeh urang aya kitu hese-hese amat sih. Di satelitan ku Amerika ja teu sieun-sieun acan ja urang mah sieun lagi ka Gusti Allah. Ja urang memeh aya ge Allah geus jahoeun geus deuleukeun ieu rempan-rempan teuing. Ja atuh ieu mah lain nang hayang urang aya ge nang Allah ngayakeunana. Nang Allah maksa aya sia, nang Allah maksa mondok sia, nang Allah ngayakeun ngaji sia,
nang Allah yakin hudang sia, nang Allah sekal titis sia, nang Allah. Ya sia-sia amat eta. Ulah sia-sia biasa bae. Biasa bae. Masya Allah. Nah, iya. Rakaatun min alimin cekeng jeung Nabi sarakaat ti ahli makrifat ka Allah leuwih utama tibatan 1000 rakaat. Onceng. 1000 rakaat datang ke dadas parang hidung. 1000 rakaat teh lekuk deui. Asana di dieu macan nyarang aya buan 1000 rakaat. 100 encan 100. 50 encan. 20 encan keneh. 10 lamun aya nu mayar teh ge. 10 ge encan keneh bae. Masyaallah. Karim. Is 2 rakaat ahli makrifat berbanding leuwih utama tibatan 1000 rakaat. Ya Allah ya Karim. Zikir hiji la ilaha illallah hiji dibandingkan jeung 1000 zikir duteu ngarti ka Gusti Allah beratan nu zikir hiji. Terus bae mah rakaatun teh rakaatun min alimin atuh zikirna maca Qur'anna sagala rupana sedekahna pokona ngabandingna leuwih tibatan 1000. Tah eta teh kumaha kos kitu emang lantaran di jero hatena naon ngan Allah doang muatan. Anu 1000 rakaat atau 1000 zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ngulurak lirik mah la ilaha illallah la ilaha aduh jauh koneng amat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bro jeruk bagus la ilaha illallah datang apel aja aduh mantap amplop dah sabaranya ieu dah amplopna sabaraha aja ke daya tah geus nguji-nguji kok benerkeun coba ieu saha tah ye hararese muatan-muatan di jerona hiji Allah bulit Allah teh lain sakadar Allah hehe saya ngabayangkeunana sebab kieu ahli Allah mah lain hartina Allah nempel ngarasa emang kumaha bisa ngarasa saya ti kieu bae lah langit, bumi, jeung eusina. Ayana langit menang kudrat Allah. Ayana bumi kudrat Allah. Ayana makhluk-makhluk nang kudrat Allah. Hirup paeh melalui kudrat Allah. Sifat Allah teh teu dua teu tilu hiji. Kudrat Allah teh hiji teu dua teu tilu. Irodat Allah teh irodat teh hiji teu dua teu tilu. Ya keur carita hiji behelanan hiji kudrat hiji henteu dua henteu tilu hiji. Nah kuari sa dunia ye kudrat Allah teh ngan hiji. Mun cara listrik mah mun cara listrik nempel kudrat Allah kaki Zaid sabaraha persen. Nempel kudrat Allah kaki Umar sabaraha persen. Nempel kaki Bakar sabaraha persen. Kudrat nu nempel kaki Zaid leuwih gede tibatan nu nempel kaki Umar. Kudrat nu nempel kaki Umar leuwih gede tibatan kaki Bakar. Selalu gitu we. Cicingna langit kudrat Allah, cicingna bumi menang kudrat Allah. Robahna manusia lempang diuk eta teh kudrat Allah. Kicep kaluhur kahandap menang kudrat Allah. Aya batur jeung aya urang kudrat Allah. Je, atuh ieu teh sepitina kudrat Allah. Urang teh kuari keur tikelekep dina kudrat Allah. Angin, hawa, ieu kakaler kakidul kawetan kakulot, angina tapak kudrat Allah. Digerakkeun ku kudrat Allah tapak pagawean digerakkeun ku kudrat Allah. Nu kahirup ku urang, tah nu kahirup ku urang. Tah eta teh nang ngahirupkeun Gusti Allah, meunang ngajerokeun Gusti Allah, kaluar nang Gusti Allah, kajero nang Gusti Allah. Kudrat teh kudrat, keur carita kudrat bae hiji. Jadi atuh urang kapanggih jeung Ki Zaid eta teh Ki Zaid aya kudrat Allahan, urang aya kudrat Allahan. Kapanggih kudrat jeung kudrat teh eta keneh. Berarti sarua jeung kapanggih jeung Allah. Kapan kudrat teh sifat Allah, pan sifat mah moal pegat, moal pecat tina zat. Moal pecat tina zat berarti aya kudrat teh aya zat Allahan. Ngan heula moal kaharti zat Allah mun can kaharti sifat.
Lantaran dina sifat eta ke bakal nempel dina pagawean Allah. Tapak pagawean Allah teh kasifatan ku kudrat Allah. Nah, zat Allah teh aya nu sabenerna mah di mana ayana? Cak sompralna mah di sia aya Allah. Cak sompralna mah tah di dieu aya kudrat aya Allah. Pan kanyawan aya Allah pan aya kudrat. Jadi urang kapanggih jeung batur teh kapanggih Allah jeung Allah. Darah murtad dia. Ngaji ilmu hakikat mah kos kitu, ngaji ilmu hakikat mah. Ngaji ilmu tasawuf mah kos kitu tah. Pok tinggalkeun heula ku urang di jero hate teh urusan dunia, urusan pagawean. Ka Allahkeun. Lempengkeun heula keur jaritakeun kudrat. Eueuh nu kaluar tina kudrat Allah, ayana nang kudrat Allah, eueuhna nang kudrat Allah. Hirup nang kudrat Allah, paeh nang kudrat Allah. Ndek kumaha aja eta mah jak kabeh kudrat ai kudrat teh sifat Allah, ai sifat moal pecat tina zat berarti Allah. Matak Allah di mana bae ayana. Cak Kanjeng Nabi, urang duaan, urang sorangan, Allah nu kadua, urang duaan, Allah nu katilu, urang tiluan, Allah nu kaopat. Ah, mun cara listrik teng heulanan nempel ka mana ta'alluq teh ngaranna mun bahasa tauhid mah. Ta'alluq. Nah, si Kijail mah dibere kudrat teh bede, hiji tanagana luar biasa, wawanenan luar biasa. Ketika gelut di medan laga, perang, wah gagah jasa kos Khalid bin Walid, kos Hamzah, gagah luar biasa. Kudrat Allah na nempel di dinya. Hakikat nama lainnya anak eta nu ngupat gapitkeun pedang teh Gusti Allah. Gusti Allah teh. Nu matak dek mana aya nu disesali jamal aya. Eueuh nu kudu disesali jak kabeh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae. Ta'alluq nang ke kudu urang nyao. Ta'alluq irodat kudrat. Ngan kabeh ge kang ta'alluqna teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah teu kata'alluqan ku kudrat. Jadi atuh berarti atuh urang teh kapanggih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat. Kudrat sifat Allah hiji teh dua teh tilu. Atuh hakikatna mah ieu acak-acakan dunia teh atuh emang kudrat Allah kos kieu. Nah, mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah. Allah Maha Kawasa. Qadir berarti lantarannya lah anu utar atur takdir ka urang. Urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu alam kumaha. Dek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya. Nu mana cak Allah lamun sia dek maksiat ka aing teangan bumi nu ku aing teu kadale. Anu kaluar tina kudrat aing. Lo teangan ku sia tuh. Ai sia nu kadu kotok bae mah. Ayo. Dek kumaha coba? Tah. Mulai eta kakarak pembahasan. Jangan subkeunana ieu, jangan subkeunana ka jero hate supaya yakin kumaha. Jangan subkeunana ka jero hate ngatur nanti atuh kudu bersih. Mual bisa, guru fikih mual bisa, guru alat mual bisa, guru tafsir mual bisa hiji, guru mursyid nu bisa diatur ku guru mursyid. Teu raja, teu rakyat, teu nu sugih, teu nu susah. Heulanan, da sugih mah sugih bae sanajan jadi wali ge. Susah mah susah bae sanajan teu jadi wali. Nya teu jadi wali nya susah. Pamustungan. Ya si Abu Bakar Siddiq sugih wali. Masya Allah. Berbagai-bagai. Si Abdul Qadir sugih jasa wali. Wali. Si June di Cikupanya teu boga naon teu wali. Rusak jasa pan. Ja wali mah teu utar atur ruhani, atur-atur kolbu. Saha nu ngaturna? Ai can bisa kudu aya guruna nu ngabimbing. Ka dieu ya, urang teh nyaho ka Bandung dibimbing. Sia jalan ka dieu ya. Ari karna mah geus dibere. Ya, rute Bandung dek jalan tol, dek jalan tol Ciawi ka dieu dek jalan tol gitu Purwakarta dek jalan anu biasa geus aya karna nunungtuna eueuh bisa-bisa lain ka Bandung asana bakal ngajebur di Yogyakarta asana tah
Sadula nunungtun. Aya nunungtun mah pan keneh teh. Dia, ya ka dia. Sanajan tenang bae ulah kebaula kenceng-kenceng naik mobilna teh. Di rest area eureun ngopi heula. Jeung geus jaho ieu nunungtuna lah sabira Bandung, geus kauji ku jana bakal datang. Dah heula, ngabaso heula. Geus tenang heula. Nya. Geus kah dadahar di dinya ngabaso segala rupa. Ya, ke tenang heula aing deki heula. Beres kiri. Oh, bawa nya tinggalnya anu mayar bantah. Tah eta teh Bandung teh gitu. Kudu nyahoeun ka Allah ka dia. Saat nyahoeun lain ahli fikih muhtaratul zahir. Ieulah guru mursyidnya nu nyahoeun. Sebab jana geus ngarasakeun akhirat. Nyana mah jasad di dunia, ieu golbuda geus aya di sorga di akhirat. Jadi nyana teh nunungtun sebab janana geus aya di akhirat. Geus ketika cakjana ulah ka dinya tah mah proposal haram, moal datang sia. Aing ge datang tanpa proposal. Gitu. Wes ulah, ai dibere onam. Siapa ju cokot bae. Kekarti ku nya menghayang jasa. Tah eta kos itu tah. Ieu ka dinya, ulah ka dieu, ulah terus dimurni-murnikeun kolbu teh dimurni-murnikeun. Takkan geus aya Allah doang di jero hate. Kumaha tah? Salatna teh lain sorangan. Eueuh. Lantaran kudrat Allah anu ngarobahkeun urang. Allah. Nu mantap ulah waka ngaji batin lamun pikih can beres. Sebab lawan ke pikih teh leungit teh lain berarti teu make eueuh pikiran kana pikir Allah. Geus ieu mah berjalan dengan sendirinya. Allahu Akbar. Allah. Eta mah geus. Nu kos kitu teh geus jalan kacai geus teu kudu diinget-inget. Geus terbiasa tah mah. Kuari mah ngingetkeun keur aya dina takdir Allah. Nangtung teh ieu teh ku Allah ditangtungkeun, ruku ku Allah dirukukeun. Ngan lain boga pikiran kos kitu lain, tah mah hayal atuh ngaranna. Perasaannya anak geus lain nyana nu salat Allah bae Allah nu mantap. Kun Allah teh dibikeun ka nyana. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi idza arada Allah syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Cak Allah kulantar sia atuh geus aing kun aing dibikeun ka sia. Nu mantap sakecap nyata wali mah. Aya nu ngangsongkeun kalapa. Kiai, cenah setiap aya cai, aya laukan. Coba ieu kalapa. Belah ku sia betok di jeron. Cak aing betok-betok. Lantaran geus camung ti Gusti Allah ka dieu. Belah ku sia, belah aya betok kan jerona. Atuh lamun urang bisa kos kitu moal mancing-mancing. Geus beri belahan bae geus ku urang mah dijualan pan bloon eta. Eta kos kitu. Kiai, lantaran sakecap jata jasa ieu naon nu diomongkeun percis jasa. Lah, coba ku aing diisin-isin ieu wali. Ya kiai ya. Aya jawara. Bangke ucing, ditenden, dihandap, dikubur. Kemudian dicayan di rata-rata, undang kiaina. Pertanyaan, eta kiai. Coba eta tadi dihandap sama kiai. Naon eta di jerona? Buka, begitu dibuka. Oh, maruh moe kieu mah jeung base di jerona belut. Ye cak jawara, kaisinan ieu kiai kaisinan. Buka, cak jalan geus kieu isin ieu kiai. Barang dibuka teh belut beneran. Pan bangke ucing jadi belut. Sakecap nyata kun aing dibikeun ka sia cak sompral mah helanan ieu mah hayang naon sia. Mata wali mah atuh lamun hayang sugih atuh mantep jasa nya mah. Bisa jasa ngan nya geus teu hayangeun geus kitu. Justru sugih teh ngahalang-halang. Tuh. Ya, nah ieu asal geus datang ka perasaan kos kitu rakaatun sarakaat min alimin billah afdalu min alfi rakaat. Min jahilin. Sebab dah artinya mah leumpang geus jeung Allah bae. Jadi innallaha ma'ana geus karasa ti dirina. Boga rasa geus jeung Allah bae mantap kira tilok loba salatna. Tilok loba, mantap beusi di lemur kiai tilok loba salat eta meureun. Jadi jangan ngarasakeun ieu mah cicing tilok robah. Ngeunaheun robah teh berubah ke perasaan batin cicing. Nikmat teh keur nikmat. Keur nikmatnya teh keur jeung Allah. Mun nangkarak. Mun nangkup cicing nikmat perasaan jeung Allah.
Geus hese jaritakeunana tah mah urang menyaritakeun nikmat urusan perasaan ka Gusti Allah, hese ngomongkeunana sebab hese nyaritakeunana lain dahareun lain inuman. Perasaan tah mah tah ieu lah jelema geus jadi ahli Allah model kos kitu. Nya nama cicing neuleukeun kanu zikir neuleukeun kanu salat geus ai nyebutkeun ambrang mah teu henteu. Ngan keun bae. Ngan encan datang kajahoan kenu datang maka jahoan tah iraqatun min alimin billah afdalu min alfi raqatin min jahilin billah. Tah kumaha engke tahapan-tahapanana manusia teh dibere tahapanana ku Gusti Allah sesuai jeung batinna. Disesuaikeun jeung batin, tahapanana datang ka mana di dinya, tahapanana datang kadinya di dinya, batin-batinna datang kadinya di dinya mulyana, batinna datang kadinya di dinya mulyana. Nu mantap teu bisa kuari diulah-ulah. Muhammadiyah ngaulah-ulah menghormati ulama. Sebab manusia takut musyrik, moal bisa. Lantaran jelema dimulyakeun ku jelema teh aya batinan anu hese dibahas. Aya kolbu, aya ruhani sir nu hese dibahas. Hese tah mah ngabahas eta mah tita ulah dihormat ge. Ka Kangjeng Nabi geus ulah cium tangan, jasarua manusia teu bisa, tetep bae sieun bae, hebah bae. Ka sahabat ulah menuhankan manusia teu bisa, lain nuhankeun. Urang teh luluh sorangan nang Gusti Allah. Sebab nyana boga darajat, nyana boga makom, di dinya nyana aya makomna. Urang henteu dititah ieu ku sasaga titah cium tangan, urang nah hayang cium tangan sorangan. Teu dititah kudu menghormati bila perlu mah sujud mun dimeunangkeun ngan teu meunang. Ulah sabenerna mah cium tangan ge. Ulah komo ruku jeung sujud mah tah haram murtad. Ngan teu karasaeun nyanana. Sebab nyana teh ieu keur ngabuktikeun martabat si eta jelema. Menang Gusti Allah disesuaikan jeung martabatna jelema teh ngahormat teh aya Allahan di jerona. Tah lamun Muhammadiyah ku urang dicaritakeun kos kitu kakarak nyai-nyayan. Ja lain nyarita jalan lain ngahormat ka jelemana ngahormat ka ruhna. Ruhna teh geus Allah-Allahan bae. Ngan hese nyaritakeunana Allah ngaloyogkeun seperti kitu. Teu bisa diulah-ulah, teu bisa dikondisikeun, teu bisa bae eta mah. Dikondisikan supaya kabeh carium tangan. Ai embung mah embung hate. Embung mah awas hati-hati itu aya jelema gede di itunya aya bupati urang kudu cium tangan kabehan. Urang kita cium tangan ka bupati jadi najis. Allahan aya ge korupsina di jerona. Tapi aya jelema ahli Allah teu dititah deui, nyana daek cium tangan, nyana daek diparentah, nyana daek ku maula. Lain ka nyana mah sapira nyana mandi ge tilok. Sapiranya anak jelema cumplang-campling cuman ruhanina aya Allahan. Sedangkan urang kapan nyembah ka Gusti Allah, sujud ka Gusti Allah, ieu jelema deukeut ka Gusti Allah, di jerona aya Allahan. Teu karasa urang teh ngahormat ka nyana. Jalain ka jelemana aya nu dikandung di jetah. Martabat eta teh dibuktikan ti jelema-jelema mbak lamun aya jelema norekat. Guruna nganyahokeun si eta rada jadi norekatna. Aya tanda ngan mau dicaritakeun. Lamun aya jelema norekat menuju hakikat. Jadi ka henteu atuh kajahoan, aya tandaan. Kajian teuing 10-an bareng ya. Sieu mah jadi kanyahoan ku guruna. Aya tanda kahiji eta cirina, tanda kadua eta cirina, tanda katilu eta cirina. Ngan moal dibejakeun moal aya, ngan nyaho bae si guru teh jadi teh budak mulai endek jadi. Aya tanda. Ningali tina reaksi manusia. Kos kitu kadinya. Siata kitu tahapan-tahapan aya tanda-tandana. Tak eta teh geus moal bisa dibohongan bae. Kahiji tanda pertama kakarak diangkat ku Gusti Allah deuk neran nyana teh dina thariqah kakarak deuk neran aya tandana eta cirina geus dibejakeun dina kitab ciri kahiji kitu bakalna. Ciri kadua kitu ketika naik jadi wali eta tandana. Nu mantap jelema bisa ngomongkeun nu ahli Allah mah wali. Keceplosan ngomong atau aya tandana geus moal kasaliru kajen kumaha ge moal kasaliru geus aya tanda 9 tanda kewalian aya di jelema memeh diangkat jadi wali nah kakaraknyana mulai dek susulukan bae ge geus lain deui
Dina larangan-larangan akunya dijauhan, perintah-perintah kumanehana dilaksanakeun. Bari ikhlas geus ayaan, lain deui keje, lain deui jasa, tanda kahiji eta encan jadi wali kakarak dek mengarahna lempeng. Mengarah dek lempeng, sulukna memasukkeun jauh kene geus aya. Bakalna reaksi geus aya. Reaksi teu bisa dibobodo jeung teu bisa dikondisikeun kos kitu bae. Ke tahap kadua, ke tahap katilu, kakarak mulai dek naik. Kanyawan terus ka ditu da makom ieu kanyawan mantak nyaraho wali, situ wali. Pancena layaripul wali ilal wali berarti si eta ngomongkeun itu wali nyana ge wali. Ulah loba omong siapa-siapa bae. Sebab dicaritakeun ge moal ka harti aya Allahan di jerona geus datang ka mana tata kagedean Allah nu aya di jero hate manehanana, kagedean Allah, kamulusan Allah, kabersihan Allah nu aya di hatena, kadeuleuna di mana? Dina reaksi-reaksi jeung aya tanda-tandana bae engke bakal aya tanda-tandana. Tah eta teh jelema ngahormat ka dinya sesuai jeung martabatnya dana. Diulah-ulah gitu moal bisa kajian kuku make. Di zaman Belanda mapan kafir tapi tetep bae ngahormat. Gus Dur berhadapan jeung Kristen ngahormat bae. Buddha berhadapan jeung Gus Dur ngahormat bae. Geus puguh kiai mah di luar mah ngomongkeun Gus Dur buta lah. Gus Dur kitu lah di hareupeun mah da kumaha. Teu bisa dibohongan. Aya Allahan di jerona nu hese dibahas. Di luar mah kiai diomongkeun anulah deukeutan coba ge. Tek datang ke kuat bagaimanehana. Tek datang ke wani bagi dek ngomongna naon ge. Makin ngomongkeun makin dihareup makin sieun. Lantaran naon? Berontak di jero nur ilahi na kamanehanana sieun bisa ngagedepek di hareup. Teu saeutik jelema nu ngomongkeun ahli Allah, ndek ngomongkeun macam-macam di luar mah, di hareup mah. Ngan teu jadi tape doang. Moal kuatan mantak naon gitu karena berjuang lamun lain ahli Allah moal bisa di luar diomongkeun bae ku saha bae diomongkeun harepan moal bisa kumaha teu kudu ngomong ahli Allah mah nur ilahina nu berontak jara diberesieun teh heula nu mantak kafir teh diberesieun ka kafir teh diberesieun ka Kangjeng Nabi kafir teh musuh diberesieun ka para sahabat kafir teh ngan saukur 3.000 Khalid bin Walid ngalawan 70.000 menang jauh seadag-adag sabaraha persentasena tapi menang perangna kunaon eta diberesieun kafir datang balik gakarak deuleu doang sieun geus ngogolepak teh heula endeu kumaha atuh kos jelema bogoh jasa ka awet tidak berdaya aduh bertekuk lutut kuat jasa apapun kepunyaanku akan kuberikan kepadamu. Aduh hatiku luluh di hadapan lu eta kos kitu ya sinar ilahi nur ilahi itu menang macam-macam sebab nyanana geus disogok moal bisa komoleutik dibere sakitu bae teh dibere sakitu bae nyana mah ieu diomongkeun tilok ngomongkeun deui dibenduan tilok bendu deui da kumaha atuh dibere sakitu teh dibere sakitu lantaran nyana geus pake konsep Allah. Jam mere teh lain jam nyana nu untung nu mere. Geus kitu bae teh hese jadina geus. Dibere sakitu teh dibere teu ngomongkeun. Hese atuh kajen gogo mage. Di luar ngomongkeun sadadak hareupan. Tek datang ka wani ngomong bagi. Nyanana teh nyaona naon nyanana mah. Coba naon nur ilahi nu berontak ngancam ka dirina. Nu mantak aya bae istilah katulah. Eta bahasa katulah teh eta. Eta sing hade dan Allah eta teh kos kitu teh ngan engke si jelemana dibere firasat ku Gusti Allah. Firasat jelema mukmin wali teh leuwih naon kitu karena tajem tibatan pedang. Leuwih seukeut tibatan pedang. Ayo omah irama mah lain lidah itu sangat tajam. Tajamna lebih dari pedang. Eta mah kamakola Kiai Haji Roma Irama. Nah, ieu mah nur ilahi. Hese kita, ye ngeus kos kitu tak rakaatun sarakat min alimin billah afdalu min alfi rakaat. Geus hese ta matandingna sebab nya mah teu keur salat Allah. Geus teu bae lu nya mah urusan zahir mah teu kaburueun hiji bae beusi leupas ti Allah. Tah mantak urang nyaho bae jelema bodoh mah paeh teh paeh bae. Jelema pinter ka Allah moal aya paehna nya nama
Sebab keur hirupna ge teu eureun-eureun ka Gusti Allah. Paeh teh zahirna doang, rohna mah Allah-Allahan bae terus. Teu paeh ahli Allah mah ngan pindah doang. Sebab keur hirupna ge Allah-Allahan bae. Nu bodoh mah paeh teh modar. Tapi ahli Allah mah paeh teh jasadna hungkul, rohna mah tetep Allah, 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 Allah. Bisa ku urang dihadiahan. Ya Sultan Aulia Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani datang. Aya naon sia Syekh Abdul Qadir? Emang orang mana Abdul Qadir orang pondok tukang lauk. Bisa hadir. Syekh Maulana Hasanuddin teu parae henteu jelema. Aya tempat khusus, tempat para wali Allah, tempat para solihin khusus, tempat para ulama khusus, tempatkeun ku Gusti Allah roh teh tempat-tempat mah. Nah, nu kakalayangan ka mancanagara, ieulah jelema nu diangkat jadi wali Allah, hayang ka mana bae. Mantap, ka Mekah, ka Pagi. Tuh. Ka Cikupa, aya di Nungora. Lain deui eta mah. Roh daya, masyaallah, ieulah rakaatun. Ya min alimin billah ika karak sakadar skema na hungkul digambar-gambarkeun seperti gitulah. Nah lamun berangkat di awalna ieu nu leuwih hese urang geus jaritakeun jadina mah babari. Nah, jadi rumus namun berangkat da eta make makom ieu make hal. Nah ieu nu kurang dek diaji ge wal narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah. Urang balik geura kana pembahasan nu kurang keur dibahas nyaeta tidak isyarah tentang hal fanaqulu wallahu a'lam.